Waalaikumsalam. Haji teh ka mana? Tuh haji mah. Ya enak tuh kade, kula mah ieu dikonsultasi. Ayo tuh Mas. Obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna. Sekolah tatanya usaha bae. Lain mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ya, masya Allah. Kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia nggak asup, kalau tak asup, tak kos gitu teh, tetap yang boga mobil, yang boga imam mewah lah. Kita komo teki uci ngomong nanti segala wali-wali lain terus ya mah. Kos gitu ke sebuah kang ngaji mah kan itu. Gimana kok kakak menghaji bayi, ada guru kumaha tuh. Guru gitu, cuma dagang baik. Iya dagangnya jabang mana mengaji mah rugi dah teh gitu. Batu sia ka dedei ku ari halanan malah ka bejakeun geus kula ka dedei. Nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener. Lamun bener hayu ngilu jeung mengaji. Ka mana tuh? Ka Gunung Kawi deukeut. Bener aduh bat. Saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah. Tuh enggak selalu luguna ngawarung gitu dikira atuh sia. Angel keneh kos gitu. Syaratnya kumaha lah syaratnya mau naon keluar ti agama Islam iya tuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak pugu haji geus aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan nasihat setan teh kos gitu tah. Masya Allah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aju teh dilanjutkeun nya ngawarung jak ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidah Iblis datang ka jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ke Abu Jahal nyana datang ke Abu Lahab nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron boga kibir di jeron boga ria di jeron dikembangkan ku iblis datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah pangeran urang deuk dikamanakeun sok itu geledena Uza Manat munhaju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran cek Abu Jahal sok macem-macem siapa sok aja iman bae ulah kitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ka anak buah anjeun bahwa
bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah yuk aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh etatnya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badannya iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nanyeun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek kabujal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong tang ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nanyeun iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blak blik dug naon si eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tong trek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu iblis jaipongan buatan itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karar itu teh buatan iblis lah lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko aya di dieu ge nu sok asup kadi nyaho geus aing hulu-hulu na tadi geus salaman jeung aing lah bukan nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan gajeun buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan bukna kitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa make sorban terus ya kayak kapanggih kusia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya
juga kadinya mayar mau kana mah sia mau duit bae ka ditu kan nelayan bakal kapan emang kayaknya tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis oh atuh aing kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula di zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil tak eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu ku maca ka Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geeumeun eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran syaitan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngaboga anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasanya kumisa ge tilok di setring kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan sia cak nu kumisan teh hati gitulah sehat-sehat teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumis teh diurus janggotna teh diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan gitu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya ke senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di gunung kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tambah kos gitu mah tuh ditikep bahasa belum teh lain di belum make sunut ceng bojong aya caran
bisa dibelem imahna, bisa dibelem perusahaan anak, bisa dibelem teh dibelem semangatna. Kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelem kabeh ujianana. Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna. Geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencananya sia jasa juring takos gitu ceng. Oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas kan itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim. Aya utusan-utusan anak di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeo ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundeu ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae. Oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapami nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan. Gusti Allah mah ngadamel manusia, ngadamel sato, ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur. Iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung, kaya ning gajah, kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu gelede kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis. Ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamana-anana lantaran suraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin suraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bimuradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku suku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh
cek Nasrani jaing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan, sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung, lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min wa khalaqahum, nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh? Make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung? Jangan aing mah mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu? Aing mah henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk? Tete parentah setan, nasihat setan tete kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus, mobil bararagus, warung gelede asup ka supermarket mamani tarariis geunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-hari na motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Ceng ieu kan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan ini geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha dah ulah datang ke ngawarung kos gitu doang, ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ke irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula men iya dikonsultasi ayo tuh mas ngobrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sekolah tatanya usaha bae lain imah haji serius antaran kula geus tiduduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kalau teu asup tak kos kitu teh tetep hayang boga mobil we yang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan terus ya imah kos kitu geus bawa ka ngaji imah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge bang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka dibejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut mana itu banget saya kita milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh ngomong kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup kitulah
gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh haji ngos aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aju teh dilanjutkeun nya ngawarung ja ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kau ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing WC paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah motor mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan itu benar gara ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ke hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada bahasa aki-aki ya ye kieu tuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nuker ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru itu kewacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pan sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di dalenna ulah Fatul Muin mio tad mio tad da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos gitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunah entan je itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia itu gaya hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu naon kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batu meuli Avanza drek-drek ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantokeun
pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awal nama janjana ge nyahueun ka belah dieuna nangtangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana teh ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan kudaon atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komi sakariba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang kararitu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau amun Allah boga anak mamerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge nangieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge urang mah urang kuari neuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru
niru Belanda, dek niru Amerika, dek niru Paris aya gambarna, atau dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh, urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu malah aya. Bapana hideung, anakna hideung, bapana hideung, mana hideung aya borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung aya anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen ku kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih, anakna putih, pamajikanna putih, aya anakna hideung sia de, kurang curiga si anak boga anak hideung sia de. Lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal. Nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah. Langit serta eusina nagian Allah, bumi serta eusina nagian Allah, berikut setan-setan jurig wabah nagian Allah, eueuh nagian salian Allah. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah. Make jeung Gusti Allah boga anak, padahal mah pamajikan geus teu boga. Biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan, justru nagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha. Atuh bari eta kos kitu teh tahu desa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah, cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah, cek urang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah, Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah, Allah uningangeun kana bumi jeung eusina. Kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Pangeran seluruh alam. Nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deulekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak nyahoan aya nu pan engkecena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan. Aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan. Kajahoan kabeh ge. Aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan leprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun. Aing daripada tinggalkeun mending ngaji bae nyahoan. Sia. Eueuh nu teu nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan. Kereteg-kereteg hate urang lempang na getih nu aya di jero awak urang
nyahoun kabeh nu mah lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoun Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah jadi urang dek ngala wudu helat diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang dik ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur ja antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung atuh wadahan celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua aja ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus kurang terutama peting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngalawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum karek deh tamat tahajud TK apa kos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut bae
tadi kan tiuk baheula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud bahkan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ieu ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan-ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti ampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancet tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udang sia udang sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi nu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud surga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingset tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan geri laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah musala Allahu Akbar nu pae karena tadi keur beurang nyatabrakan pae sok buka pocong di kaca teh lagi salat tahajud dia emang aya teh kos gitu tolol boho ka Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat kalau bawa omong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah aju besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba ta dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat
goda aing ku sia moal sieun aing sebab keur ka Allah. Allahu akbar. Aya pocong deui nya teu sia berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda roba-roba pan setan kakarakos gitu tak tesieun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim. Ancana ku bismillah ini teman teh. Asal kurang mantep pe ka Gusti Allah. Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit. Leungit bangsa pocong. Karena Allahu Akbar. Ngadenge Allahu Akbar. Hate urang manteng ka Gusti Allah. Indit teman kos kitu. Jelema mati tangan anterkeun bibina teh apaan? Sia kada anterkeun teh bibi sia. Ka mana? Tuh ka ditu ka lumur itu. Oh, jalan bibi. Ayo. Berangkat ke atas maghrib. Anterkeun bibi. Balik di ditu jam 9 peti. Pas tanjakan 9:30. Aya nu ngajubleg putih. Cek dia ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran. Larang pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Da sangka selesai tiupkeun. Aya keneh bah. Can manjur. Parangsana aing eueuh deui beureudanan babacaan aing. Ya, Yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun nama turut tuh aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrim. Bismillahirrahmanirrim. 100 tiupkeun. Fuh. Kumaha jublek keneh bae. Ya Allah, geus beak babacaan, stok geus beak stok. Ngajubleg ge tolol meureun. Dia ku aing sampeurkeun sia. Aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber. Leuit parieuh henteu datang nyana kadenya. Cekel bae blok. Sial horeng takal kadonglong di kapur. Masya Allah. Atuh ieu sakuran ge moal leungit cek nya. Tipu aing goreng dek Agustus cabut mal bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bang goblok aing ketipu cek kena tuajak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueuh nanaon kusorangan kene ngajurig-jurig da padahal eueuh nanaon borangan teh kos gitu kos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana? Oh rame cara dirinya tuh undang. Ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan. Oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran deka undangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batiknya dipakai baju putih nggak saja sorban dikalurkan gak ada putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastik nah barang dibuka ke cak tukang beca pocong tukang beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong luar lompatan kabeh sakjana saha pocongna ya pocong
pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero becak pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengan biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kosrek wah asana kata dia ada 4 letik ya kosrek asal kelenger didinya segala iman dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap penyanak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu kunyana masya Allah orenganan ucing plastik dan asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia yang sieun aing pocongan ya tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung eueuh dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun jurig moal ye cek orang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Badung eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Badung ya takos gitu tak eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kok kitu Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkan ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa